wattaba'al huda min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'ati wa rasulih. Fa innallaha amarna bi kitabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famalam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluna nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, nu jadi sekar pangirin catur ngajadi tutur selaku muru sampuraning rahayu banjaran jatining bagja. Alhamdulillah panjing laria jeung sumah nu pasolengkrah dina agama lelembutan. Panundung ujub jeung takabur nu ngagujub dina kalbu. Pangusir kumaki nu ngadaki dina ati nu tinggal bersihna ati. Bisa nampa joleratna hidayah Al-Qur'an katut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan kalimatus syahadaten anu netepkeun ka Gusti insyaallah bari pasang subaya ka Allah anu Maha Kawasa. Insyaallah moal luncat mudarna jan nepi ka iraha bae keukeuh kukuh anteng manteng moal monteng najan loba nu muntangan. Asan sholawat hiji doa anu nandakeun ka dieuh ka meungeut ka Gusti Nabi junjunan alam. Anjeunana nu jadi tutur selaku dina sumujud ka zat Allah Subhanahu wa taala. Nu jadi pola lampah dina papantunan hirup. Nu mawi urang hirup ku kudu mati, hirup katungkul ku pati, maot teh nyaho di mangsa. Mudah-mudahan sapaposna sholawat salam dugikeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina para sahabatna sadaya para tabiin atba'ut tabiin, ka sadaya umatna anu turut tumut kana ajaran mantenanana kalebet urang sadayana. Mudah-mudahan urang keng syafatil ummah yaumul jazati mantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu dihormat pangarsa sepuh biang bakal panganten pamagar, lebih hormat keluar Jembar bakal panganten istri, lebih hormat pangarsa Seunal Mukarrom sesepuh rombongan bakal panganten pamagar, oke sesepuh di ieu tempat wabil khusus ka aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, sadaya nu sami rauh hadir hormatin simkuring, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna simkuring asmana Sohibul Walimah, keluarga Jembar panganten istri. Istilah sepuh temah lambe sambung lemek, ilat sambung talatah, sampean sambung langkah. Kedah nyangem nampi naon rupi anu parantos diserenkeun tadi ku pangarsa sesepuh bakal panganten pamaget. Satiacan kana pamaksadan nu diseja panginten nu kahiji nedasi hak sami. Hapunten anu saageng-agengna tinangtos dina penampian di keluarga Jembar pangantres istri di dieu kirang sampurna, tebih tina kautamaan bilih temah nu nampi kirang tata, kirang titik, kirang duduga periogana, kirang sasemu sareng urang Bapak Ibu
mung sakieu titipan ti Gusti Nu Maha Suci kemampuan abdi keluarga panganten istri teu maksud ngerendahkeun ka para tamu maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai maklum abdi jalmi anu eureut pakeun pungsat bahan dibeber-beber oge karakasoe bilih temah kirang sapagodos tina tempatna sanes kantena nedahapunten anu saageung-ageungna nu salajengna panginten tugas simkuring moal seueur anu dibahas dan tugas simkuring mah hanya sekadar kobil tuh nampi nono parantos didugikeun mung panginten bilih temah kalebetkeun kana jalmi pedit manikot asa mahal ku basa teu sawios rada dibeberkeun saeutik nu kahiji nampi tina silaturahmina alhamdulillah ku syariat ketemuna dua insan urang sadayana dina waktos anu ieu tiasa silaturahim antawis panginten wargi-wargi di mana tadi teh Gunung Roai sareng keluarga di Cicariang mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana sing kalebetkeun kana rizqul arwah rizqul asbah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat barokah maghfirah ka urang sadayana yakin di mana-mana tamu lebet ka hiji bumi eta malaikat nyarengan ku rahmatna uihna di tempat insyaallah ngantunkeun maghfirah mudah-mudahan abdi jalmi anu loba dosa ku syariat katamuan ku para bapak ibu sadayana bersih dosa abdi sadayana nu salajengna panginten sakumaha pasili janji anu parantos dibadankeun kapungkur alhamdulillah cunduk waktu nu rawahayu ninggang mangsa nu waluya dina waktos anu ayeuna pasili janji panginten tinekanan bingah nu teu aya hinggana saur parikaos teh mah asa kagunturan madu kabanjiran menyang bodas nu diantos-antos teh sumping malihan anu rencanana rada siang panginten tos rada pangpayuna abi ge kaisinan kapengkeran bingah nu teu aya hinggana hatur nuhun marhaban ahlan wa sahlan bikudumikum marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum bagea Jang Agus panginten ditampi ku astakali disangga ku marga murda mangga ditampi pisan ku apa di dieu mudah-mudahan sing tiasa sesarengan sang sineng di dieu kalayan ngajalankeun rumah tangga dina sabada di akadan mudah-mudahan janten keluarga anu samawat sakinah mawaddah warahmah nu salajengna panginten tadi nyanggakeun kanggo didhawuhkeun insyaallah di mana parantos sumping manawi panten petugas di kantos